Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 15 Juni 2026. Masih dina surat An-Nur ayat ke-45 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu jeung ari Gusti Allah Subhanahu wa taala khalaqa nyiptakeun Allah kulla kana setiap dabatin binatang anu aya di muka bumi, anu merayap di muka bumi. Tina naon Allah nyiptakeunana sadayana binatang anu aya di muka bumi, mimmain tina cai, sadayana ge tina cai. Faminhum mangka aya di antara hum itu sasatoan binatang nu di muka bumi, mayamsi saha aya anu lempangna ala batnihi ku beteungna itu sasatoan. Contohna seperti orai, ular jeung sajabana eta sadayana ge hileud ku beteungna sasatoan. Saterasna wa minhum jeung aya di antara hum itu binatang nu merayap di muka bumi, mayamsi anu lempangna ala rijlaini ku dua sukuna. Contohna naon? Manusia nyata jelema insan ku dua sukuna. Naon deui? Bebek. Naon deui? Hayam jeung sajabana seueur nu ku dua suku. Termasuk jalmi oge da eta teh hayawan. Ngan jalmi mah hayaman nu natik. Jadi jelema mah nyata sasatoan anu dibere akal jeung pikiran. Anu sajana mah dibere akal bawaan atau instinktif, tegasna tabiiyah akalna. Jadi jalma oge hayawan. Ngan hayawan natik ari sasatoan mah hayawan ghairu natik. Saterasna. Wa minhum jeung aya di antara itu sasatoan mayamsi anu lempangna itu sasatoan ala arba'i ku opat sukuna, seperti domba, onta, sapi, gajah jeung sajabana. Yahluku anjeuna Allah nyiptakeun, Allahu tegasna Gusti Allah, mayyasha'u kana perkara anu dikersakeun ku Allah. Innallaha sanyana ari Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara Gusti Allah qadirun maha kawasa. Saterasna laqad nyata atawa sanyana anzalna geus nurunkeun kami saur Allah ayatin kana pirang-pirang ayat nu tertulis atawa nu tercipta, ayat Quran atawa samemeh Quran, mubayyinatin anu nyata anu jelas petunjuk pikeun kabagjaan umat di dunia jeung di akhirat. Wallahu jeung ari Gusti Allah yahdi maparin hidayah Allah, maparin pituduh Allah, mayyasya'u ka saha jalma anu dikersakeun ku Allah ila siratin kana jalan mustaqimin anu lurus, anu lempeng, anu bener. Sabab hidayah mah teu tiasa dongkap nyalira kedah dijemput ku urang. Pami aya seruan adzan dongkap jemput eta hidayah. Saterasna wa yaquluna jeung aya nu nyararita ti sebagian jalma-jalma anu munafik, amanna abdi ge sadayana iman cenah kitu, billahi ka Gusti Allah, wa bir rasuli jeung iman abdi sadayana ka Rasulullah, wa atona jeung abdi ge taat sadayana ka Allah jeung ka Rasulullah. Saurna eta jalma munafik. Summa yatawalla tuluy manehana berpaling farikun segolongan sebagian yang lain minhum ti maranehanana mimba di saatosna atawa sabadana tina sabadana zalika pengakuan eta. Engkau ngaku iman tapi berpaling sabab teu aya kauntungan tina eta kahayangna. Wama jeung teu aya ulaika ti itu jama-jama munafik bil mukminina anu iman saurang ogenan. Eta mah manis di bibir pahit di hati, kan kur ngomong engko padahal mah hati mah teu iman. Saterasna wa idza jeung di mana-mana du'u diseru adzan, diseru ka masjid, diseru naon wae kana perintah Allah, illallahi kana parentah Allah, wa rasulihi jeung parentah utusan Allah tegasna Kangjeng Rasul. Liyahkuma supaya dihukuman ku hukum Allah bainahum di antara manehna
Iza farikun mangka tiba-tiba farikun sebagian minhum ti antara manehna muridun menolak berpaling emung dihukumanku Allah hayang hukum sorangan anu resep manehna kana eta kalakuan. Wa iyakun jeung di mana bukti lahum eta pikeun jama-jama munafik al haqqo aya kebenaran aya keuntungan dina eta perkara agama yatu tuluy daratang ilahi ka eta masjid ka eta madrasah sabab aya keuntungan mudinina bari jiga anu taat bari jiga anu khusyuk dongkap ka pertemuan sabab aya keuntungan tah kitu tanda-tandana jalmi anu munafik. Lamun aya keuntungan ribut daratang ngan lamun maneh tenguntungkeun atawa justru merugikan kana kahirupanana kana usahana manehna berpaling tina kebenaran. Kitu jama-jama anu munafik mah. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.